Aing boga budak, aing mah meni ngajak-ngajak ulin atuh ieu teh ka emak. Ajak-ajak ulin ke jalan-jalan. Kieu we ngalumuk di dapur wae. Keur manggeus eueuh si Abah ayeuna mah. Kieu we ngalumuk wae bararosen ajak-ajak jalan-jalan tuh. Pamajikanana we diajak jalan-jalan teh. Bara rusing, tadi di hawu anu turukan di hawu masakan wae cai we jeung cai. Cai gitu asak-asak seuneu ge pareum wae para rusing aing mah. Para rusing. Mah. Tujuh naon mah teh hoyong cai panas atuh aya teh. Teuing budak teh meuni ukang kangertian ieu minantu ge di pusing urang mah da. Naon gua mah teh hoyong naon. Ajak jalan-jalan mah nya teh ngulumuk we di dapur. Lila-lila mah pewat awak teh. Terus ngomong ka sia urang ajak kamu mah kieu ajak gitu panage ngomong. Hayang liburan ajak jalan-jalan kos batur nih gak ajak jalan-jalan peperihan umroh atuh haji. Teh jalan-jalan. Nggak atuh hayang jalan-jalan. Pusing. Atuh. Tak uyup ku sorangan eta uyup tah. Asak-asak beroting atah we tah kokop. Padatan kitu mama Pusing. Rapikan jarami lumayan lah dengan supa. Bulu-bulu kan dicukur deh. Ih. Aduh. Kade atuh. Iya di dieu. Ih tadi sakedap. Ih. Si mah hayangan ameng. Amang ka mana itu? Ameng jalan-jalan. Lah, bagaya lah. Pandai teh mak. Teu boga duit. Meureunna. Teu boga duit lah tapi kan inung kitu mah. Sok kitu Inung teh rek ieu aing mah. Yang ulin ka mana geura teu boga duit aing teh. Jalan-jalan saurna teh. Jalan-jalan. Nya. Ajakan jalan-jalan. Di mana-mana geura? Tuh di ditu, tuh di dapur, menik guguru tuh. Hayo. Risiko lo teh da. Capek mah. Ayo orang itu lah. Ayo. Jalan-jalan bener ajakan. Mak. Tuh si A teh. Naon kerang mak? Batur keur ieu oge Lain atuh. Jarami. Cenah A. Tah jelaskeun geura neng, jelaskeun geura pusing mama da. Nya si matingan di dapur we, di dapur cenah berteman dengan seuneu. Ieu tinggali tika karirut kieu kulit hayo we kana hawu wae atuh. Mun kos rinyuh teu dah hayeuh we di hau. Eta beleguk amat sih anya. Oh, kena rinyuh atuh. Yang ulin ka mana geura? Atuh ajak jalan-jalan kos Inung Batur maknya Inung Batur mah geus diumrohkeun di mah komo diumrohkeun teu naon teu kieu we teh tadi dapur nyonyo areng Demi orang tua tuh ajakan kami teh geus begitu tua budug sugan. Ku tongo, pan bieu tina Jarami ninganan. pusing mama pusing mun cing ah. Ulin ka mana geura atuh? Ulin ka mana geura? Ajakan ku ajakan dari Ulin ka mana geura? Atuh ajakan jalan-jalan ke mana ke mana Ulin ka mana? kan arek ngagorok ini Inung sorangan mah bingung dah. Mata yang ka mana geura? Atuh Atuh tadi. Yang ka mana? Yang ka mana? ajak jalan-jalan, Jalan-jalan. jalan-jalan. Ka mana nih kira-kira nih? jalan-jalan udah kali itulah ayo dah daripada burung sing wae daripada Ayo tuh. Siap ibakla jung ibakla. Inggris mani tadi ge da cicing di Hawaii jadi bulupan kieu ih aing. Tos nya tos ibak bau keneh ieu hangru. Mak. Astagfirullah, minantu teh Gusti beleguk. Kaget ulang ngagetkeun kitu. Bade amang gitu bade mah. Bau tabaham. Mana atuh si Aa teh geroan nih? Udah siap ya, mah tuh ditinggali mending geus kecek ieu tinggal. Hayang Jalan-jalan nih si awe nya. nya, nemang ge lu. Oh, apa bade bebenah Tadi bumi. tuh neng mah kaditu rujit deh lah. Si A si Ma bade amang teh ajakan jalan-jalan nya. Kaina. Heeh, ieu mah nya pakena kitu sing bener atuh. Pakin lau jalan mayat su. Mana naon kitu terus jalan-jalan ka ditu. Sing bener atuh. Mata itu suan. Tas peot malum tas peot. Lain maksudna teh buru atuh sing rapi mah nya teh make senang arek jalan-jalan teh ka. Jeung mah geus kecekeun siga nu areka eta teh ning kitu maksudna ka mall-mall. Mama Hebring. Heeh, mama Hebring. Jalan terus jalan-jalan. Ini bade toko mah kan. Sanes atuh emang masih ieu teh gaul ieu mah ulin ka Bogor atuh. Oh, bade bumi we, bade bebenah. Karena ratul itu seneng biar disurungkeun. Pacok kumaha. Maksudna dangdan heula mah nya kitu doang. Ramah orang dandan oge pan aya lah tempat keur mah itu. Nya. Aduh, asikna akhirna oge sekian puluh tahun teh koneng enak diajak jalan-jalan tingali.
Alhamdulillah mak sekian tahun aya nama diajak jalan-jalan tuh bener si Ujang teh ngeluarkeun motor jalan-jalanan na motor di gagah ieu mah kos ibu-ibu gagah lah ieu mah pokona ayo tuh Jang Nya. Atuh mak. Jalan-jalan. Alhamdulillah Sing ieu nya, sing lain ari tadi arek nyanak motor nah teu dicanak itu mah teh mah nyarek kelempang teu aya ieuan mak, teu aya spionan sing dirazia. oh bener Salah murah di jalan santai. oh Nya, tuh tinggal di pemandangan nya. pemandangan mah sudah mama lain hayang gitu dah yang ke tempat eta nih kos batur jalan-jalan masih jalan-jalan itu masih budak teh Urus sabar atuh kin pokona mah tinggal we endingna tinggal. tong kacak Ayo we atuh. kitu atuh dah Pelajaran mama. Mak, ayo tungguan atuh Jang ieu. Ieu aya tuh. Kade gabis. Ini parah nih. lain maksudna mah kok diajak jalan-jalan Nyakin pan ka dieu heula. oh ka dieu heula Ka dieu heula nya. oh nya namun malah naon da ieu mah di lemurnya lempang lagi di lemur mah Oh, ka dieu mah geunaheun kitu. Imah naon jalan teh butut. bener Gusti nu agung Tah kieu mah jalan-jalan teh nya meni waas kieu nya. Alhamdulillah. Ujang keur libur mah kitu da ujang ge atuh da saha sih gitu anak anu alim ngabahagiakeun ka ibu gitu. Gitu ekspresina. Ayo atuh ka dieu tanya. Bismillah lah kade gebis. Bu amo eta bitis meuni kos tales. Alhamdulillah nya. mah budak teh Ayo. kumaha di Ayo mawa mawa hinung teh sorangan tejak jalan teh kieu jalan-jalan ayo tuh. jalan-jalan lagi kieu amat deh ieu mah latihan tentara meureun Gusti nu agung terus mawa umroh ieu mah Jalan-jalan. ngabajak sawah we meureun ieu mah Kajen lumayan 35 sapoe. aing ieu mah tipu ieu mah Nya genahnya. nah kumaha ieu mah Masuk Bawa ka dieu. masuk itu aduh. Kumaha mak jalan-jalan teh? Nya abdi mah alhamdulillah we gitu. Kada wajib sakit. katen bala kieu diajak ulin-ulin ku budak teh mentang-mentang anak tere yang mah da Mati meureun mah. masuk gagaro kitu wae di geuleuh mama da atuh da cek kumaha jerami diajak jalan-jalan lagi kieu Ki atuh lah geus ngajual ieu hayat pelung. teuing Kayak dibawa ka mall. teuing mama pusing Gitu. Nah, ampura pembener surga teh di telapak bujur emak. salah di ngaji ka mana sih teuing mama pusing Terus nanya. Kin balikeun ku Ujang dipang meserkeun Cimalati jeung saham-sahamna Gunung Salak, Gunung Kelut, Gunung Gede. benernya Bener. Nya. ayo bener moalnya ibu budak teh ngajak rek mangmeulikeun eta cenah mangmeulikeun Cimalati sawah bener moalnya curiga mama Mak ka mana? Mak. Mak. nyaho urang mah ada wadul budak Mak. teh. Mak. Mak. Mak teh kunaon? Bade ngajawang. yang ngajong Terus sanes kitu balikeun deui gara sok Ujang panggilkeun aing ngajawang mah sanes kitu ieu na tuh lagi. Ngocang cut teh. ya Nanggo kedapnya punten. Bu amo cangcut lagi meni bau tarasi kieu ngaran mah hampura teu bisa memisahkeun cangcutnya Ujang teh. yang penting mah jalan anak jalan-jalan we emaknya Heeh. Ieu bener tukang paga. bener Sok bismillah balikeun teh Dede. Sok mah bismillah lah nya akan jalan masak Ujang di pedal. ieu mah budak teh kok emak sorangan teh ieu mah sikeun dilatih Yo lanjut. Fokus. Fokus. Mata mana matamu? Mana matamu? Sambil ngelagu. Oh,